Enjing-enjing para wargi pamirsa dina waktos ayeuna simkuring sumping deui nyanggerkeun laporan barita panyanggarna. Dinten ieu urang bade ngawortoskeun kaayaan terkini ngeunaan banjir anu ngagemparkeun sababaraha wewengkon di negara urang. Klaresan, curah hujan anu kacidalebetna dina sababaraha dinten ka tukang ngaparantos nyababkeun walungan ngalintas. Nepi ka ngabanjiran ti sababaraha daerah pemukiman warga. Hayu urang saksikan langsung laporan tina kejadian banjir ieu ti beberapa lokasi. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Sakumaha anu kasaksian dina tayangan tadi, kacida pernah didampak tina banjir ieu loka 5 warga anu kakeem sareng seueur warga anu kapaksa ngungsi ka tempat anu langkung aman. Henteu ngan kaukur eta, kejadian banjir ieu nyababkeun karusakan infrastruktur nu cukup serius. Sababaraha jalan utama teu tiasa dilewati sareng kegiatan ekonomi di beberapa daerah janten lumpat. Numutkeun laporan anu kami tampi, tim SAR parantos diterjunkan ke lapangan pikeun melaksanakan evakuasi serta nyalaberkan bantuan ke para korban. Kumaha kaayaan di lapangan ayeuna, Jaya? Wilujeng sadayana simkuring Jember Wijayakusuma ngalaporkan langsung ti Kota Bogor nu ayeuna keur kekenan banjir. Dina tanggal 2 Maret 2025 hujan deras disarankan ku angin kencang menyebabkan sababaraha bencana di Kota Bogor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor ngalaporkan aya 6 titik bencana di antara longsor, banjir lintasan, jeung tungkal tumbang. Rincian lokasi bencana nyaeta longsor di Kampung Cipaku, Skip Baru, Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan. Banjir lintasan di Babakan, Fakultas Kelurahan Tegal, Bogor Tengah. Atap imah ambruk di Kampung Pancaan, Kelurahan Pasir Jaya, Bogor Barat. Tangkal tumbang di Gang Koasih, Kelurahan Gunung Batu, Bogor Barat. Banjir lintasan di Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa, Bogor Selatan. Longsor di Jalan Adzimur, Kelurahan Tegal, Gundil, Bogor Utara. BPD Kota Bogor langsung melakukan asesmen sarta koordinasi jeung inisiasi sejenpikeun mangtuyungan tur ngabantu warga anu kapangaruhan ku bencana ieu. Salajengna urang bade nyangkin laporan ti wewengkon Bekasi. Kumaha kaayaan terkini di situ, Laura? Wilujeng anjing sadayana abdi Laura Firdi ngalaporkeun langsung di Kota Bekasi nu ayeuna kakenaan banjir. Mun abdi tingali kaayaan ayeuna, banjir masih ngalanda Kota Bekasi kalawan jangkungna beda-beda. Pemerintah Kota Bekasi sareng tim SAR keur ngalaksanakeun upaya evakuasi. Abdi bade ngawawancara Ibu Davina, salah sahiji warga nu imahna kakenaan banjir. Wilujeng anjing Ibu. Wilujeng anjing. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah sae. Ibu kumaha proses evakuasi warga di dieu?
Proses evakuasi lancar, tim SAR jeung warga bareng-bareng ngabantu ngungsikan warga nu imahna kekena banjir. Tapi aya kena sasabaraha warga nu teu bisa dievakuasi sababna jalan kekena banjir. Karibu sorangan, geus sabaraha kali imah ibu kakenaan banjir dina sababaraha tahun ieu? Geus kali katilu dina 5 tahun terakhir, loba barang-barang nu rusak. Kalian ti karugian harta benda, salian ti karugian harta benda, naon deui dampak nu ibu rasakeun? Anak-anak kuring jadi sering gering, alatan cai nu kotor, sakola oge libur, jadi tambah repot. Naon harapan ibu keur kaharepna? Abdi miharap pamarintah leuwih serius ngurus masalah irigasi jeung saluran cai. Hatur nuhun, kami ngaraos prihatin karena musibah nu kaalaman ku ibu. Mugia ibu sareng keluarga salawasna sehat. Hatur nuhun karena kesaksian ibu. Sami-sami. Kieu laporan langsung di Kota Bekasi. Abdi ngantunkeun ka studio. Nuhun ka Laura Sarenjaya tina laporana. Kaayaan ieu kacida nyedihkeun. Sareng mugia pihak pemerintah serta lembaga anu kagunaan kewenangan tiasa nyang harapan musibah ieu kalayaan sigap. Saestena para korban ayana pisan pariogi bantuan. Boh tina segi kadaharan, ubar-ubaran, oge pakaian. Kanggo para pamirsa anu hoyong ngalanggerekeun bantuan tiasa ngalangkungan program berdonasi bersama. Hayu urang sadaya ngadoa mugia musibah ieu enggul anggeus sarta para korban ulih deui ka imana kalayaan kaayaan aman tur nyaman. Angka kitu, laporan berita kanggo dinten ieu. Tetap saksikan siaran kami pikeun narima informasi-informasi salanjengna. Wilujeng enjing, mugia urang sudayana salamat sareng rahayu.